bogan Rahmi tadi papaksa tek dikawinkeun mata alin tadi mah. Hayo gaskeun. Sampaikan padanya, ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus. Takkan ku rela melepaskan dirimu. Harusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren. Jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfia, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan tari perasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan. Dua puluh anu
Ya Rahmi, da pokona mah ieu mah amanat ti kolot maneh. Mau tidak mau, suka tidak suka maneh teh kudu ngilu. Tah bener cek si Eis, pokona ayu. Bener pisan, heuh teh Neng. Heuh. Nyahek tapi geus atuh lepaskeun Rahmi janji mah lompat. Ah bohong, ceklan. Bohong maneh mah. Janji teteh bener mah lompat. Alah, bohong maneh mah Rahmi, lumpat geura kedeung di ge. Ih, Rahmi janji teteh rek dibawa ka mana atuh Rahmi teh? rek dibawa ka pasantren maneh teh teu. Heeh, Rahmi teh dibawa ka pasantren Nurul Islam. Beuh, tempat nage geunaheun, fasilitasna bagus, guruna bager, siswana seueur, maknya teu daek tuh Rahmi. Piraku teu daek. Hayu. Ih, benar cek si Imas Rahmi. Pokona mah eta mah bakal pika betaheun maneh. Ustad nage balager di dinya mah. Mun nyarios tadi atuh teh Neneng, teh Eis, teh Imas, nu carantik. Ih. Atuh mun masantren ka dinya mah Rahmi ge hoyong. Sugan Rahmi teh dipapaksa teh dikawinkeun mata alim tadi mah. Hayo gaskeun. Gusti nu agung kudu kumaha tuh ya tanya di imah cicing dikalenep ku babajikan terus segala eueuh meureun kaharti sih kurang oge teh listrik geus nit-nitan disada budak babarewekan wae anta jajan oh da meureun pamajikan ka uing pasti mereka sadeui ini kasalaki ya kuring dalin teu hayang heuh da kumaha keur kieu mah geuningan hese aduh boro-boro duit gede-gede sagala rupa pikabutuh teh geus sagala aya we di imah geus teu boga beas-beas acan di dapur uyah oge dahar ikut uyah-uyah acan astagfirullah kudu kumaha aing geus kieu kudu ka mana aing leumpang ieu saha kira-kira ieu jelema nu bisa dipeta turun ieu sangkan bisa mere nulungan gitu pangabutuh heuda teu bisa ku kieu meureunna moal beres ku kieu masalah mah tetep we kudu leumpang meureun kudu neangan meureun ka mana kira-kira ieu nya leumpang aduh Gusti nu agung kayak masjid ke masjid Gane di masjid marek ngadon-ngadon salat menang pitulung ti Gusti kumaha gitu ya waktu salat asar di ieu ge bener da masjid lah
Eropa kemananya? Biasanya di dia. Ini dulu. Kemana? Nah, Bapak ngaja ngempelkeun aranjeun ayeuna di dieu. Mudah-mudahan sih betah. Pilih aya naon-naon taroskeun langsung ka Bapak. Jadi kana ka pengurus Rois di dieu. Tah, sakan tenang Bapak teh. Yang kenal gitu. Saha neng namina? Sakila Sakila di mana? di Bang Bayang Di Bang Bayang. Terus sabaraha dinten di dieu? 3 hari. 3 hari. Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Neng, namanya saha? Heratina Heratina. Di mana? di Cimurilit. Cimurilit. Kumaha di dia betah? Alhamdulillah betah. Namanya sabaraha dinten di dia? 2 hari. 2 hari. Neng, nami? Kisti. Di mana? Di Buniwangi. Kumaha di dia betah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sabaraha dinten di dia? Kita saminggu Pak. Samingon. Ya. Alhamdulillah sih betah di dinya. Neng, di mana? Bang Bayang. Namina saha? Elis. Elis. Kumaha di dia betah? Alhamdulillah betah. Neng, sana Mina? Silvita. Silpi. Di mana? Di Bang Bayang. Di Bang Bayang. Terus seberapa hari di dia? 4 hari Pak. 4 hari kumaha? Betah? Alhamdulillah. Nah, sih betah sadayanya. Tah, ieu mah Jang Komar. Terus lami di dia lumayan terus 2 bulan. Kumaha, Komar? Alhamdulillah. Betah? Alhamdulillah. Terus kok ke Bogor di dia, Cah? Wah, bener ya teh. Bawa ya di dia ya. Kayaknya. Lawak ngomong ke Bogor, orang mengaji lah sih. Bener, sih betah di dia. Mudah-mudahan sadaya betah di dia. Amin. Bapak punten upami pelaturan wi di dieu kumaha kan abi enggal di dieu. Kinten-kinten sasasi atau sabaraha sasi uih teh. Nah, perkawis uih mah kanggo anu enggal mah pelaturana 40 dinten mah ulah wakawih di dieu. Ulah waka ditengok ku orang tua wayahna we dia kedah betah heula 40 dinten. Tah lamun tos dia 40 dinten neme tiasa ditengok ku orang tua, tapi uih mah can tiasa. Uih mah mungkin genep bulan sakali nah bisa tiasa uih gitu. Nya. Wayahna we sing betah heula di dieu. Punten Bapak, pami aya urusan ngadadak ini abi nikah kumaha? Menyanyi ini nikah ya teh. Lurus wae lah lamun aya acara ngadadak mah atawa apa non ngadadak sapertos ngantunkeun atau tapi teu damang tiasa wae we gitu ngan kedaya izin ti Rois. Utamana ti Rois tapi ti Rois ka Bapak gitu di wartos gitu nya. Bapak punten upami aya sadaya abi anu bade bebet tapi bebet sesih payun tiasa teu. Tah eta mah tiasa kaleresan aya teh bade aya ajaran baru tahun baru penerimaan santri baru kaleresan sabulan 2 bulan deui mah biasa dilebetkeun ka dieu. Tah iwal ti eta pelaturan santri anu tos kaluar ti dieu wayahna kedah nyendak di santri anu enggal gentosan gitu nya. Kaleresan lamun aya mah canak we ti bumi ka dieu. Nya. Waalaikumsalam. Tah ieu ning Apriyani namanya sabaraha dinten di dieu teh? 5 dinten. Aya Apriyani kenalkeun ieu tadi teh saha namanya? Sakila ya. Heratina ya. Kisti ya. Elis ya. Nah, ini mah jadi ada rencangan sadayana di dieu nya. Bisa sahakeun pokona mah. Ciri betah SD dengan sadayana di dieu. Bisa betah.
gimana teh ya? Kumaha betah dia? Alhamdulillah Ustad betah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selama betah. Kenakeun Abi Apriani di Balai Kembang. Manawi aya pertarosan mangga ditaroskeun ayeuna. Kieu Pak Ustad, kalarasan aya grup musik di Pabogi. Ngajak Apri ngiring kana grup musik mah. Eta kumaha aya izin teh di Pak Ustad? Tah perkawis eta mah tergantung upami teu ngaganggu kana kegiatan di pasantren mangga-mangga wae gitu. Ngan kada aya izin di pasantren, namun terus aya izin di pasantren karois namanya biasa keluar gitu nya. Ih, Abi ge jadi hayang. Ih, mana diri juga nggak sabantan orang geus mah. Iuran jadi hayang giringan. Aduh, saya temen diri ya, Bu. Mau usah jadi hayang ngiringan asal teh teh. Makasih payos. Si atas teh kunaon di mana? Ih, ampun. Tolong anta. Tahu ya kan sering kali mana? Adib, besok itu ka batur teh geurah. Aja beda jam. Jam ngomong ke batur tadi. Kumaha cenah? Ih, deui awak. Ya anya beda bakeula itu santen ieu. Nya nya mah. Abi wana nyangulanya. Ah, nya tuh sah bade. Nyuci heula. Nya abi ge bade bakeula. Bagi bade bakeula teh. Nya. Daripada di mah kegiatan lebih kasih bapak yang masantren. Alhamdulillah si bapak ngicinan kesima poe teka rasa betah pisan manhan jakal hiji masalahna sono ka lembur sono kasih aa anu di Cimahi ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam dan bila saatnya
rokok Samsung anjir nikmat rokok. Nah teh jangun batur mah benang naon penting mah kebeli udud we karasan teh gitu geus 5 poe gua nu curigaeun ieu urang nu maling enak. Aduh bangun ieu geus kalaukan kieu mah ieu jigana kudu digaskeun deui ya asa aya keneh di majelis koropak nanti aya anting eueuh bangunan nama aya ya soalna eta geus lila urang apal teu dicokot eta gas gede ya gade eta deui kira-kira hebat rumahnya aduh jigana aman ya kesempetan deui wae ya. Koropak teh aya deui. Ningali tangan deui teh di dieu iraha nyurung Imas. Ai bieu naon atuh nyananya? Ibakat si Risma. Geus lah, kami ti heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya teu. Assalamualaikum. Buka ih. Tarik atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak tuh kalau bat Mohon.
Kumaha damang atuh sadena? Alhamdulillah damang Ki Mas. Alhamdulillah. Oh, mun ari ieu nu duaan di sahanya? Mun nepangkeun abdi nenek. Oh, nenek. Ari ieu saha ieu? Neng. Bapak tepangkeun nami abi Rahmi. Rahmi. Gimana Rahmi? Aduh sia, cenah naon hate dak digduk kieu. Sahanya eta meni jiga Arif mah. Ih, Aril atuh lain Arif. Boga ilmu naon eta teh euis, make nyaho si satera. Naon geus ujug-ujug Aril naon? Ah, neng da si euis mah geus biasa kitu, jadi tuh aneh. Ih, ai marane. Tadi si Rahmi salah ngomongkeun si Aril. Iraha si Rahmi ngomong si Aril. Jadi ngeun bu terima. Tadi Sok, ayeuna aya pergi naon? ih, si Rahmi cicing heula atuh. Iya eta mah si Euis obong ka dulur. Heuh nya obong ka dulur kalakuanna oge beuni sarua. Tuh, nya tungtung nama euis deui nu kababawa teh. Sok atuh ku Imas jelaskan. Imas deui. Mohon Pak Ustad jadi kieu sumpingna urang ka dieu teh bade nganterkeun Rahmi saurna hoyong masantren di dieu. Mudah-mudahan masih tetampi di dieu. Oh, masantren. Mana biasa masantren ke dieu? Oh, nuhun, hatur nuhun Pak Ustad tos katampina oge. Sok atuh Rahmi kumaha? Kasep. Kasep naon Rahmi? Nya kitu pokona. Panon Rahmi panon. Hah? Rahmi bade masantren? Alhamdulillah aya baturna. Ih, mudah-mudahan bertanya. Alhamdulillahnya orang ada rencana. Nya Rahmi sing bertanya. Kak, udah kan lu hanya teh mah ada bagi kan rencangan supaya bertahan dia. Bahkan naon-naon adakan usaha yang dia. Lah betah kene di pasantren ari kieu mah. Jauh ti teh euis. Da eta mun ngamak teh euis kanena kana ceuli. Tapi da kaanyaahna oge karasa pisan ketang. Aduh, ieu pasantren menipika betaheun. Ustad-ustadna balager, tempat-tempatna pika betaheun. Pokona mah teu ngarasa terkekang di dieu mah. Nya kasep. Rahmi nuju naon? A, biasana jeung orang. Nah, ngurak dina tangga kieu. Lutna tadi nyebut adi dieu. Oh, kumaha tuh? Rahmi betah teh di dieu. Betah A, komo ya A. Hah? Kumaha naon Rahmi? Eta belut jadi betah. Hah? Kumaha Rahmi teh jadi kana belut? Mohon A belut. Dikanten heula nya A belut nampe Oh, dibang. muhun. Nah, belut sok mandinya kitu. Ih si Rahmi teteh jadi ngelumah santren we. Atuh kembae teteh, tepirangan tina poe. Kiku Rahmi dipamisakeun seblak. Piragi seblak. Geus atuh teh neneng, tong loba protes. Da Rahmi mah alim lamun kudu jeung teh euis mah. Kabayang lamun jeung si Euis. Terus lah, ayo.
urang sadayana masih dengan di peparinan kaupek sareng hidayah oge panjang umur bari sehat biasa ngalaksanakeun kegiatan sakumaha biasa parantos urang dilaksanakeun di majelis taklim mudah-mudahan sing biasa istiqomah ngajalankeun amin ya Allah ya rabbal alamin amin tas sedajan dikawitan kana pokok pangaosan ayeuna ayo urang sami-sami sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sing aya dina ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin urang sasarangan ngaoskeun umul kitab barakati al-fatihah mudah-mudahan awasan Fatihah urang sing janten keberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin amin kanggo salajengna sadeacan dikawitan kana hanca ayeuna teh aya kejadian anu teu diharapkeun ku urang sararea mana sapertos kamari aya kejadian tah kajantenan kamari du urang kelengitan acis anu aya dina koropak tah eta koropak lumayan acisna rada seueud atos lami kurang can dibuka ternyata pas kamari bari dicanak bari dibuka teu aya acisna teh berikut koropak-koropakna leungit duka kusaha tah ku halna sakitu ayeuna urang kudu waspada ulah naon ulah lengah lah gitu dina ayana kejadian ieu budak santri pameget budak santri istri tong tali berat teuing lamun bobo wengi teh bisa aya kajantenan deui nya ayeuna mah urang ronda sadayana tiap wengi kersa teu kersa tah kual situ ka hartos Rahmi kumaha ka hartos saha anu kasep Itu Pak malin koropak kumaha ka hartos sadayana alhamdulillah kumari ka hartos nya urang lajengkeun kana acara pangaosan biasanya mudah-mudahan urang ka hartos sadayana termasuk non pelajaran anu bakal diaoskeun ayeuna nya amin ya Allah ya robbal amin pokokna mah di kobong kudu hati-hati waspada ulah diberat teuing di madrasah di masjid pokokna mah sadaya lingkungan ieu urang kudu dironaan di ayeuna siap teu siap alah siapa urang Pak Ustaz malik naros kamari leungit koropak jadi 2 kali laras ku anjeun gas bisa dijelaskeun kunaon maling koropak Biasa Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz satacan abdi nyukeun hapunten dia punten kunaon atuh make maling koropak Abdi teh kepepet Pak Ustaz. kepepet naon
BPT itu perjogian di bumi istri cari kue itu kan resiko udah lewe minta jajan listrik geus nit-nitan yang diusian kapaksa kuning teh Pak Ustad Kepaksa hampura pisan ya tahulah saya kepaksa aku mau ke ngaran-ngaran malingnya. ampun Pak Ustad abdi teh kapaksa Wah, makan kalimatnya bola. Ges. ampun Ya dihampura aja ya nama. Ulah sekali-kali deui pokokna mah maling deui. moal Pak Ustad Maling deui dibawa ke desa. Muah sekali-kali deui abdi mau kapok ya Pak Ustad hampura abdi muah sekali-kali deui abdi Ulah dihampura Pak Ustad, kumaha? Ges. Caya mah dihampura, ya manya teh ngahampura. Da Allah garautan hampura dina Al-Qur'an. Jalma nu ngahampura sakumaha gedena dosana asal tobat pasti dihampura ku Allah. Tah, ieu ge ayeuna salah anu maling ngaranjeun keur bener. Suatu saat bisa-bisa anjeun teu bener, tak urang hampura aya mah ku sarereanya. Tah ieu teh gambaran barudak yang urang yang mereka tobat pasti dihampura ku Allah. Anjeun ge enak gartol ngaraji salat ngapoe dan mampu ka hareupna siapa tahu aranjeun aya salah matak aya mah urang hampura urang sarereanya ngahampura teu alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan urang sing di aya dina hampura Allah subhanahu wa taala amin sok aya mah anjeun minta hampura ka sarerea nya. Ujang sedayana abdi ke dapura abdi moal sekali-kali deui abdi tobat tapi izin Allah ya Rabbi geuning kieu balukarna ya Allah Dihampura ya nama ulah sekali-kali deui nya. maaf Ustaz Iya. tobat Tah barudak teh ayeuna mah geuning ieu teh pangna maling teh loba pangabutuh teu kaperhatikeun ke urang. Matak ayeuna mah aranjeun jeung babaturan kudu saling merhatikeun bisi aya nu butuheun naon butuheun beas anu minjem duit sok tulungan ku urang. Balukarna geuningan akibat urang tara nulungan batur teh buktina geuning kalakah jadi maling gitu. Nuhun Pak Ustaz pokona mah sekali deui abdi ampunten Diampunten ya nama. jasa les kohoyo abdi teh kieu teh bisa kebutuhan deui ka desa pokona mah pengen ieu we abdi mah ayeuna mah naon hadis anu kos ku abdi di danda kamari dina koropak saagungna 2 juta langkung insyaallah ku abdi bade diwaksukeun muga kinten abdi nyumpun waktos koyong abdi ulah disakalikeun aya nyicil we da tibana atuh abdi matak abdi kieu ge teu aya apunten we pokona mah insyaallah abdi bakal ngawaksukeun eta sarit-sarit bade dicicil insyaallah ku abdi Pak Ustaz. Mudah-mudahan didoakeun Bapak sing seueur jembar milik rezekinan sing babari amin. Ayeuna mah dihampura tobat nya. Mau dilaporkan ke polisi Pak Ustaz? Gas. Pokona mah teh ayeuna ieu masalah geus beres. Lamun aya nanaon jeung ieu anu maling ieu urusanna sareng Bapak nya. Tah mulai teh ayeuna geus ieu masalah beresnya. Dihampura ku sarea. Kumaha Rahmi kasep? Iya Pak Ustaz kasep. Yo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri perasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget.